disesuaikan orang-orang lembur kasep teu sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener guys ya hayang atuh ulah kadu kos kitu tangga doa teh kudu diakurkeun disesuaikan jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara orang lembur kasep ente sugih ente pengalaman sakila sakola gengan SD ke SMPG ajun nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 ente guruna hokeun kelas 1 bae nyana mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si broksil itrati wa biya libadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi rabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusana pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan iwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberru hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangkeke ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus teman tak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu keneh urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak emang tadi di mana anapun motor mah aya motor oh deui sarua ye eta teh wapur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah nek onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti eueuh nu abdian abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa
los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae teh mah cenah teh abdi mah lempang ke Mekah cenah hebat kan wali tanya Pak ke mana Mekah ke Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di harapan masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan kaing sia nu edan itu onta nu Allah ukuatan nu Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti hamba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sok bodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontakna ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kancana geus aya di bari nyana menta hampura menta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula ku nyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeun ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu muatan aya keneh nuhun Gusti beres toapna wali nu mantak coba loba jelema geng hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor keur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik kunaon nya teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur lagi serahkeun ka Gusti jatuh duit du Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuhna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit na Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ye bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku lalakona bisakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jeung moal urang jauh henteu cenah mah asalnya habis bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat mantak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari Cilongok aya di Cilongok ka pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja
Kiai bagaimana keluarin lagi lah. Capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi? Biarin biar nyolong lagi. Kenapa sih Pak Kiai? Biar ke polsek ada kerjaan. Seri ya dah. Aduh capek-capek tau gitu mah jangan ditangkap, nggak begitu. Tangkep aja siapa tahu jadi tobat. Bener tuh tukang maling sepeda aja tobat. Kakula ya Allah ya Kiai, kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja. Iya tuh kerja aja. Karena itu berkat dikeluarkan gua polsek. Keluar udah keluarin aja. Gua saya kebingungan. Itu terus ada tobat kakaulah. Udah berapa banyak sepeda yang dicolong? Ada kali 70 mah bagi boy. Mul amat sih. Udah dijualin sama saya. Tuh keren saya Gusti. Geus be. Sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali. Berarti nyana jadi wali ku sebab jadi garong. Atuh mamang ge beus yang jadi wali ngagarong heula. Geus yang ngagarong ditakwa aing deui Pak. Aing manu jadi tetenggelan mah. Artina pinuh rahasia. Mentak ulah ngadoakeun jore, mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi, meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna. Di jero maling teh sok digunakeun mararabo. Jameureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti. Kita teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana. Pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa, nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah. Tisaha kiai aya nu ngabejahan nu gaib. Beneran kula mah. Assalamualaikum tuh di kampung eta pemalingan siata. Nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha? Di Cilongok aya 5 pemalingan. Nu bebeja ka kula. Jadi kanyahoan sanajan anak kiai maling sia cak hate padahal mah nyaho kula. Sok nanya ka kula kiai ka mana? Kiai sopan jasa mah lama. Leuwih sopan tinu sok tahajud. Tahajud mah biasa mana? Ya itu biasa bae tapi eta mah mendek. Mantak dibalik mendek maling. Iya tuh geus kos kitu bae ti Gusti Allah na aya nu ngabejaan deui kumaha atuh. Pasar Kemis, anu pamalingan aya. Leuwih loba di Pasar Kemis. Ngan asli Pasar Kemis sama 2. Lurang Lembur lobana urang Lembur, Sumatera, Lampung. Pamalingan Ambalaya. Yang kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna Intel. Tuh benang kabeh. Benang kabeh. Mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan nyana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh. Ieu teh kos kitu da. Ngan teu meunang Pak, lah mending didoakeun Pak. Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana? Sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu. Kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti Gusti mah segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunnan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener. Jak kula mah ngadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia. Katabrak kareta sia ka jeung kokoma ge. Je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge. Kareta mesin. Yang penting aya mesin bae ge. Babari bae. Aja pan diijabah ku Allah katabrak batur teu kitu. Hampura Gusti abdi jete butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaho ge nu malingna eta urang dinya teu jauh tah mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh malah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endek diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ge di akhirat bakal kekerebekan di neraka. Nah nu mantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantarannya nama kutub dibere beja Pak. Tangkap si eta, comot si eta. Sia diuk di dieu, sakedeung bae diuk di dieu diuk.
maksudnya diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawarah jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung jara diwali di zaman Tuhan saya mah asal ditita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali saya ngadenge wali kekedeungnya sakedeung asal diuk wali sekali diuk wali orang mah di dia geus diuk bae boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu jawabannya sanunya orang diangkat jadi wali itu urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna itu orang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan ieu asupna ka derajat wali cak babaturan aing geus sarua saya bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah dua hanya ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka hati malaikat salah tah naon ieu malaikat tah ka dieu aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali maneh keur ieu cinta wali oh namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali nggak di tukang yeay jangan ketaguk diharap ente ya mah jangan lupa merena diharap siapa di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana tungtungna makanya hoan me ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang diharap waktu beres ya bang ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka iya soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin cek nyana ngadoa jandeuk naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu beureunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru'u wa khufyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya Gusti Allah teh henteu mika demen mika resep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hadir hate moal dipake ka resep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa ongko disiksa ongko jadi mengalah iya sing ade mantak Allah tersepen kanu ngaliwat atas
kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersebut. Nomor kedua panjang ya, nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan punggungan sorangan punggungan 10-an punggungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut teu dipake karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa. Nomor kahiji. Nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin. Gusti Allah teh teresepen deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina. Menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara. Pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang. Haju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna eueuh las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh eta hiji mah hiji dua mah bisani na teh keur nu pertama mah tuh nya baru batunya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah beli 180 20 aduh mata korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amisen korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja orang, weh kurang mah 100, poho teu kapuateun, ampura bae nya, aduh sia mah, geus lah sekian jauh pan ka Jatiwangi ceknya, dikorupsi 100, geus tukang jengkol korupsi, ngaleteran beas, ini pertama mapan make eta teh, make naon karena kitu teh, kayu teh, set lalaunan, rata, hiji. 2 yang geus kitu ieu nu jelema malaung panuleuna set ieu namanya cinggin set celong saya tik sial teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah. Nah sehingga deh dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit jengkol ternyata modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gede-gedekeun 500 ribu ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae tuh lah yang Garuda paling dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan kade Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ada ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener geus ya hayang atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tataga sia bae sih anu bareng kanyawan kihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cekolot teh digalinkeun jeung sia eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kihna ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu tangga doa teh perlu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pengalaman sakila sakola gengan SD ke SMPG ajun ngana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun
kelas hiji banyak nama bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh oko si Broxil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak tamam lain lalagaan tamam ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuai kana tuh ya lo menahan kendaraan kan tukang jengkol mah dari sebelum ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadananku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres bae kalau guys tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon garang-garana nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah lah dek prima tah dek ieu teh naon garang-garana nu meubel teh tah kos kitu bila perlu lah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu RX baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun nyamal lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong tadakur takos kitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih tah budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah menta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikan nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah nah atuh sia teh kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Kugusan nyupiran itu bisa mun kajadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urang jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah pa bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah anu 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok buat kieu 2000 hutang
batu itu batu beda kadar tuh kajian kuku mage bisa dipaksakan gitu iya mah batu rubi begitu didelek kurang bener aya seteran mahal hargana mungkin bayar 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah beli orang di dia berem akur berem lah kos gitu berarti timang itu bogana seberapa bogana mah 10.000 ayo ongkos 5.000 jadi ya guys 5.000 gede merah na akur merah delima berem nama akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beremna tapi dijualna beda guys usia mulai dijualnya kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda iya perak dan lain sebagainya nges kurang nyadar diri aing gimana posisi aingnya ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab lawan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi moal bisa kajian kuku mage keluhuran kangjeng Nabi urang jeung kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarwa ulil azmi tapi lamun dibandingkan ieu mah keur carita kadar keistimewaanna beda kumaha hiji kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang kapanggih jeung Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing Jibril bawakeun buruk bersihna lah aing hayang kapanggih padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan kangjeng bawakeun buruk kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya enden diborok berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit kahiji kadua katilu panggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mal bisa Musa siapa makhluk aing ngokolik atuh kapal mukola paling hadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti moal bisa Musa moal kajian kuku mage keukeuh kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetap hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeunana aya kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dieu sia berangkat kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ke Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung di mana-mana. Tuh, emang kuat pas kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti. Iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae. Ai abdi nu hayang-hayang henteu. Loba ngomong Musa. Tuh urusan aing. Tuh, urang ge nu hayang-hayang jadi wali, jadi dukun ka dituna. Bejana sia teh hayang jadi wali, heuh, ku geus gideg bae. Ilallah. Moh komo lamun dinu ngariung mah. Ilallah. Kadeuleut cauna gol deh. Panjang dikira sial tama kiai aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santriwetan mah cau hansip cau aku mah cau hansip sia ngariung menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun jasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan panantin orok pan mah di kia tuh emang aing orok gitu eta di wetan di dia mah ente di dia mah teu beda maksudnya gitu kene ieu urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke ge nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka
sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajan nama bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nya nama bangona ja dahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung nama batur ngawirid nya nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah dahar nya ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain kitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik seti wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangaran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah mah nu mantak teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya nama tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya nama kadeuleuna ku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung nangkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah aya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama teu duha nya nama teu batur wirid nya nama teu mun bangsa kos kara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti Maha Uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake ka resep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang gue hese nya nama ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu mah katuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali dan saya ngopi bae Habib Lutfi turun-turun ngarokona teh ngopina terus bae itu saya ngobrol bae Habib Lutfi ngobrol ukur usia jang diri sia neraka sia ujianna itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina sagala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah urang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mawa ngabaged naik ka Gusti Allah patula patali jeung organisasi kepentinganana kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ka Gusti Allah jaringan-jaringan partai etalah nu nahan naik ka Gusti Allah jaringan-jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ka Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah waliullah mambungeun kos kitu teh seserian cenah mah aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate kok bisa kitu urusanana pan geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus yang ngisi-ngisang dahar ngisi-ngisang urang urusan eta pan ya dahar ya kayak ngising di mananya urang urusan eta wali mah geus pikiran ngising bebelepat los wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh
urang pikiran CS di mana wali betul pikiran CS buat datang buat untuk CS mata pantangan anak nu hese ilmu kawalian maloba pantangan anak di antara pantangan anak cadu kudu menta ka batu Allah menta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh pantang mah bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang nggak bagus-bagus dahar pantangan etan wes pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bah aya emang kos kitu aya anak teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah teu dimaksud aya urang mah pan pungkla pengple di hareupeun kaca untuk kondangan itu bagus aja mah ya tenden deui pake deui seret cak setan itu bagus buat teman itu betul itu tuh cak setan nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching tuh eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disenserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah tadarru per detik atena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis nya nama wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal di neraka keun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acena di surga keun emang nu Gusti acena di kaharopeun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arep neuleuh teh parentah Gusti abdi mah endek ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya namang ke mu wayah salat teh wayah salat urang salat teh kada gitu we kalawan teh geus dan zuhur teh salat asar teh sedah besi di lembur ayeuna teh salat iya asana ieu wali ieu kajen kukumaha iya kajen kukumaha tinggal di rantai bae wali sorot mata tetap lain innahu la yuhibbul mu'tadin berkelanjutan wala tufsidu wallahu alam bissawab